Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rumah daramang anaking sadayana. Alhamdulillah hatur nuhun pisan pamila daramang mah. Urang teraskeun deui pengajaran bahasa Sunda masih dina Biantara. Ternyata urang ayeuna diajar ngeunaan nerapkeun mamanis basa dina Biantara. Sabar rupi cenah mamanis basa teh. Mamanis basa teh aya 5 bentuk. Di antawisna aya babasan, paribasa, aya sisiniran dina bangun wangsalan, aya sisiniran dina bangun paparikan, jeung nu kalima aya purwakanti. Nah, kanggo langkung jelasna panginten urang bahas dina pedaran salajengna. Satu acana urang kawitan ku ngadoa, mudah-mudahan pengajaran urang dinten ieu aya manfaatna, paparingan hikmah sareng rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Walhilap syukur nikmat ke Allah Subhanahu wa taala, urang masih ditepangkeun dina pengajaran bahasa Sunda, masih dipaparinan kesehatan, oge dipaparinan kegiatan. Mangga kanggo langkung jelasna urang pedar ngeunaan mamanis basa di antara kelas 8. Ngagunakeun mamanis basa. Mamanis basa mindeng kapanggi dina Biantara, khutbah atawa karya sastra segena. Aya nu maksudna pikeun ngantepkeun eusi anu ditepikeun, aya oge anu mangrupa panyari wungkul sangkan anu ditepikeun teh leuwih antep sarta ngeunah kadengena. Contona sakitu anu kapihatur toh bilih langkung saur bahe carek. Bobo sapanon carang sapakan. Hapunten anu dipeda. Anu sok dipake mamanis basa teh diantarana aya babasan, paribasa, aya sisindiran. Sisindiranna dina bangun wawangsalan sareng paparikan jeung purwakanti. Nu kahiji aya babasan. Contoh babasan hese capek teu kapake. Artina gawe geus serius tapi dianggap salah ku dunungan. Anu kadua aya handap asor, artina hormat ka batur. Contoh nu katilu hejo tihang. Artina resep pipindahan. Boh pindah imah, boh pindah pagawean. Nu kaopatna bodo katotoloyo. Artina nyaeta bodo tapi cara daek tatanya. Nu kalima aya layar gado. Sok kabita ku kadaharan nu aya di batur. Nu kadua aya paribasa. Nah, contoh paribasa diantawisna nu kahiji cikaracak ninggang batu laun-laun jadi lentok. Artina upama dileukeunnan sagala anu hese oge bakal bisa. Nu kadua agul ku payung butut. Artina jalma teu boga ngaku-ngaku turunan menak atawa jalma beunghar. Nu katiluna aya jauh dijungjung panggang diteang. Artina nyaeta sanajan jauh angger we didatangan. Kaopat aya kacibit kulit kabawa daging. Artina kabawa goreng ku kalakuan baraya atawa dulur nu salah. Kalimana aya adean ku kuda beureum. Artina mah reueus ku barang meunang jeung. Nu katilu aya wawangsalan. Nah, wawangsalan teh dina bangun sisiniran. Contona kieu. Tutut gunung keong reuma. Sumangga gara calik artos kitu nya. Nu kaduana mugia kauntun tipung katambang beas. Artina mugia larang laksana. Kaopat aya paparikan. Masih dina bangun sisiniran. Contoh paparikan. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten pilih seueur kalapatan. Nah, nu terakhir aya purwakanti. Purwakantina contohna sapertos kieu. Paamprok jonghok patepang rarai. Artina biasa papendak deui. Nu kadua contohna bobo sapanon carang sapakan.
artina aya kakurangan tina tata krama. Nu katilu tiluhur sausap rambut dihandap sausap dampa, artina menta dihampura tina sagala rupa kasalahan. Nu kaopatna aya nitih wanci nu mustari mincak mangsa nu utama, artina geus waktuna dina waktu anu sampurna. Tah geuning mamanis basa teh sok aja dina obrolan orang sapopoe, tapi orang teu sadar ada teh kalabat mamanis basa teh napi henteu. Begituna orang diajar ngalaratkeun mamanis basa dina karya sastra seperti dina orang biantara. Biasana digunakeun dina panutup biantara. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten samudaya kelepatan. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabada hidup ngaregepkeun ngeunaan mamanis basa tangtos aya sababaraha hal antos kacangkem ku hidup sadayana nya. Kanggo langkung maham pedaran mangga ku hidup buka tugas online bidamel tugas online la kintun kana SSA. Hatur nuhun kana perhatosanana, urang tutup sasarangan ku hamdalah sareng doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.